Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana nya kiwari Mang Dedi baris nyungsi bagian anu ka 31 dina neraskeun jejer carita Talaga Getih karangan Amburos. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina bagian anu ka 30. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti beurang di lembur Cibodas. Khususna atuh ka Sigodeg Katut Sigojin anu harita teh aradindit kaleuweung cenah mah deuk ngalasuluh teh nya. Banglu salampahanana Sigojin Katut Sigodeg anu rek ngalasuluh urang tunda heula sakadap deun sakedeung tangtu kaharep kasamper deui ayeuna urang puseurkeun perhatian urang nyatana ka bumina Bapak Sanip. Kasubri para wargi, mangsa alam harita di lembur Cibodas teh beuki berang langit bengras daya tedeng aling-aling mata poe moncorong hawa tematak heran namun kerasa panas manuk-manuk anu hari beroge jiga anu ngeuhan datang kakai bari jeung sakalian meureunan nareangan kahakanan kitu deui. Kupu-kupu pating geleber atuh eunteu pindah kekembangan anu keur mejehna mekar. Jeung nadi pating aroyak weh katiup ku angin leutik anu sumilir es tuning matak waas. Sedengkeun di bumina Bapak Sanip harita teh mangsa alam geus liwat lohor. Harita Bah Sanip teh keur diuk sesoranganan dina bangku handapeun tangkal jambu air. Nu aya di tukangan imah ari kencaeunana aya kandang domba malahan maka tempo domba oge aya dua jodona keur garatuan malahan mah anu bikang nambah keur bejeehna areuneuh jigana bae sakedeung deui oge bakal anakan eta domba teh ari behlah neuh pasawaan ngampar hejo cai di pancuran menicur cor herang ngagenyas es tuning matak waas jeung matak betah. Bapak Astagfirullah hayajim la ilaha illallahna ari maneh atuh gebeg teh Bah Sanip perwasin malah haret ngareret anak breh teh pamajikanana alias bojona anu katalah Ambu Suminah teh geurnangtung di lawang panto. Nah, atuh ai maneh Ambu sok ngareurewas kitu. Abah teh reuasnya. Oh, atuh. Nakor mikiran naon atuh abah teh. Nah, Ambu cik sok diuk geurakan ieu kadieu. Ambu Suminah tumanya ka Bah Sanip bari nyamperkeun sabab salakina atuh ngagupayan nitah ngadeuketan beureunan. Aya naon? Nitah diuk teh bapana ieu. Ih, kaget teu karasa waktu teh geus sataun ieu. Naon ieu teh ujug-ujug sataun. Naon inget sataun teh sataun naon? Coba eta. Pidaku Ambu teh poho deui anu geus sataun teh anak urang heuh si Nyai. Ayeuna geus sataun eueuhna di alam dunya teh. Jadi abah teh ingat ge ka si Nyai jenatna meureunan nya. Heuh atuh. Abah teh inget ka maneh da. Sok sanajan geus lila papisah. Moal bisa panggih deui tapi abah teh
Ke pernah pohowe, ingat ku hadena, ingat punya anak kakolot. Malah sok asa kadenge keneh we, sorana budak teh ya Allah Gusti. Malahan masuk kabayangkeun rupa jeung tangtunganna anu sampulur jigana susah nyangan bandinganana. Allah Robi, cek Abah Sanip. Ngomongna kitu bari jeung rumenghap narik napas nu panjang jep sakadapan Mbah Jempe. Ari panon Mbah Sanip atuh harita neuteub ka jauhna. Ngadon nyawang kanu anggang bari anteng umbar lamunan. Mbah Sanip atawa Bapak Sanip katut bojona. Terus pating harurang eueuh nu ngomong. Malah jadi rusras duanana inget deui ka sejenat. Kamangsa ka tukang-tukang anu geus lila pisan kaliwat. Dina mangsana masih keneh ngumpul ngariung sakula warga babarengan jeung si Jenat. Dina kaayaan kitu di buruan imah ngang kadenge aya sora. Punten. Hawar-hawar kadenge sora nepupuntenan. lain amuda asa sada dedengan saya nu pupuntenan kai mah urang sahanya. Oh nya bah, jika nama ya saya makeun atuh urang tempo ku kami. Jung si Ambu Suminah nangtung terus lempang ngecepit kebat asup ka jero imah ngaliwatan pantu dapur malah labas ka hareup rek muka panto. Berai panto muka harita pok atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Genyengan kasep Aden. Haturan yang sumping mangga tulingi Aden geura. Ambu Suminah ngabagiakeun kasemahna. Sikepna kacida pisan hormatna. Malah nepikeun dodongkoan sagarupa si Ambu teh da puguh era ikadatangan ku jama beunghar mah. Nu taya lian eta teh Iwati Jang Darma anak Juragan Subrata anu cikal teh. Atuh nuhun atuh Ambu. Ngomongna kitu Darma bari jeung saung menjungan malah rengkuh pisan atuh ditampangan ku si Ambu. Terus asup-asup ka jero imah bari jeung mawa jengjingan gede. Terus geuk diuk dina kursi hoe anu geus reyon. Ari babawaan sok dituda gigireun sabot keur kitu trojol basami parita. Ayah, assalamualaikum kasep. Waalaikumsalam Bapak. Lah, yang geraya Aden ka dieu yeuh. Ayah, haturan atuh kasep di jam sumping ka saung Bapak yeuh. Atuh nuhun Pak. Kumaha atuh sarira Bapak teh kali Ambu Damang? Alhamdulillah. Bapak itu dari si ibu jadi bapak ngestu dinawang kirain nama kasep kekirangnya nyaun cik kumaha sa wangsuna saira jamang acan. Alhamdulillah Bapak abdi oge pangestu. Cek Darma harita barjeng ret kalawang panto kamarna utari. Lenyap hate Darma ngalenyap terus atur menghap tarik napas panjang bangun anu berat. Ayah, Bapak sanes ite abah teh ngadau seruas ite nah saliratnya muni kersa rumpaheun tiasa sumping ka saung butut nu sarupa kieu. Nah aya peryogi naon Aden, aya peryogi acan nyapi. Bapak teu kedah ruas margi abi mah ka desa teh tinggal bantun pikaruasin. Bang Adwi dongkap ke hoyong penak we sareng Bapak kali Ibu di dieu nya kitu
Kang Ahmad ureh na tos lami pisan tenepanan. Oh, jantan gitu nya maksa tidak. Atuh nuhun, atuh kasep, alhamdulillah. Naon rupis kasayan salira katampi pisan ku si Abah di dieu. Mang atuh den dileut nanging mung cai kopi teh cai kopi jeung seupan cau. Cek si Ambu norojol harita teh nyamperkeun bari jeung nanggeuy baki anu dieusi ku cai kopi 2 gelas jeung seupan cau nangka sapiring. Sok ditunda dina beungeut meja. Ngarepotkeun hatu nuhun atuh Bu. Saki oge atuh parantos cekap Kang Abdi mah. Dupi Kang Ahmad nuju angkat ka mana teh Bapak? Nyeta. Lanceuk nasi jenat mah Ahmad Jadi ge nuju ka leuweung cenah ngalas hulu. oh, Janten Kang Ahmad teh nuju ngalas hulu sumuhun kitu pisan wartosnya mah kabah ge. Bapak kalibu kalaresan abdi teh dinten kamari wangsul ti luar kota sumo mangga nyangakeun ieu aya oleh-oleh kanggo ka Bapak kali Ibu di dieu mangga ditampi Bapak. Cek Darma bari song ngasongkeun jingjingan gede nu dieusi ku oleh-oleh tapi ting naon pamisina mah teh nyaho da can dibuka teh. Nampo kitu atuh si Ambu muni ceurik malahan maneuteup kana jingjingan badag anu oleh-oleh ti Jang Darma cenah. Aduh nuhun, atuh kasep aden padahal masyawios teu kedah ngarerepot. Nanging nya nuhun pisan atuh. Pangintuna ku Abah teh jeung si Abu di dieu teh alhamdulillah ditampi kalayan kabingahan. Sami-sami nuhun Bapak. Mangga ditampi hatur lumajeng bae. Hatur nuhun kasep aden meni sok nyar-nyar piatoheun. Mangga atuh dileueut cai kopi na mumpung hanot kene aden. Mangga atuh ditampi ya Bu. Mangga Bah, ngopi bah. mangga sok-sok. Oh, atuh Darma kana gelas anu diisi ku ci kopi nu katempo ngabul kene. Kitu deui atuh Bapak sanip nu satuluina purung we ngarobro muni pogot nakaranan. Dapugu atuh bakat ku sono beureun ari geus lila teu panggih mah. Jang Darma ngarasa betah aya di imah Bah Sanip teh. Sok sanajan ayeuna mah geus eueuh Nyi Utari. Parandene kitu Jang Darma teu miceun, malah geus nganggap ka Bah Sanip teh jeung ka si Ambu lir ibarat kakolotna sorangan we. Nya sanggeus cukup lila atuh ngarobrolna mah. Darma amitan lantaran wanci harita teh memang ti karasa. Geus nepi ka waktuna salat asar. Punten Bapak we Ambu. Abdi teh bade pamit bae insyaallah upami aya waktu sareng Yuswa mah. Tangtos abdi saengan pangandi. Hor itu kumaha kasep. Nya atuh aden teh meni engal-engalan teuing padahal mah engke we atuh apan Abah teh sono kene. Laras pisan aden. Nah atuh meni karusuhan. Padahal mah engke we atuh apan ambu keur nyangu itu. Bah Sanip jeung Ambu suminah ngerasa handeueul pada eta ngadenge Darma arek pamitan balik. Sabab pasti keneh bertah ngobrol cenah. Ku alatan Darma mah sanajan kasebut anak jalma beunghar ge, tapi sikep jeung kapribadianna estuning matak pikarsepeun. Nya sanggeus kitu mah atuh harita pok deui Darma. Bapak kali Ambu punten. Abdi teh sanes kidang sono nanging gaduh keneh kapriyogian anu sanes anu teu tiasa diwakilkeun kanulian. Tah dumasar kana eta abdi teh punten we bade dikantun linggih heula panginten. Ya atuh da. Ai geus boga tanggung jawab mah ku padamelannya mangga atuh kasep ajen. Pami keukeuh peuceukeuh kitu mah atuh nuhun kana sagala rupi perhatosanana oge kasumpinganana ka Abah. Abah ngaraos bung wasak kaboberah manah deh ku ayeuna aden sumping ka dieu. Nuhun atuh pami kitu mah Bapak oge ibunya. Permios atuh Bah. Ambu
Dikantun ku abdi. Mangga kasep, mangga kasep, mangga nuhun. Nya sanggeus kitu mah. Darma munjungan ka Basani menikeun karangku tandaning hormatnya kitu deui ka si Ambu Sumina. Nu saterusna mah kencis we init mulang ka imahna. Dijajabkeun ku paneuteup dua kolot anu anteng ngawaskeun nepikeun ka ngilesna dina pengkolan. Sanggeus Darma teu katempo mah duanana arasub dewe ka jero imah. Reet si Ambu kana jengjingan oleh ti Darma teh. Hik nyaon cenah euy eta teh eusina mun metet kitu eta. Nya kayak kudu kateh teuing atuh Sarbah. Dacan nyaho kami oge eusina mah. Heuh sok atuh ganjang lah buka kayaknya. Abah teh hayang nyaho ye. Nya kayak heula atuh. Pas budak wae naon teh. Kon geura urang buka nah naon cenah eusina. Ragamang atuh leungeun si Ambu kana jingjingan oleh-oleh pamere di Darma teh. Tekung selila jingjingan teh geus dibuka malah terus dikaluar-luarkeun eusina. Ana breh teh katempo aya bako mole, aya kopi, aya gula pasir, aya kue kaleng jeung kadaharan anu sejenna meni rupa-rupa jeung araneh deui sabab ku zaman harita mah arang langka aya di lemurna eta kadaharan teh. Abah ieu geura eusina teh geuningan anu kieu tuh tah. Ieu bako ieu yang Abah pasti ieu. Terus ieu teh aya kue kaleng jiga Abah he. Da gamarna ge kitu eta. Si Ambu meuni pacieueuh. Kop kana kaleng buleud anu katempo aya gambar kue rupa-rupa. Terus diulag ilik didangna nengnek dititenan kalayan apik bari jeung nyerenge. Nah imane eta geuning Ambu teh meuni sagala aya wae ararane aing euy. Baru aya nu kieu nyai kadaangan jelema beunghar be. Eta naon Ambu dah? Aya kaleng euy, aya gambaran hulu sapi ning. Tahu ingat tuh Abah. Kamu gecan apa kana eusina mah? Da can pernah meuli nu kararitu. Jeung aya kuncian dina luareun kalengna teh geuning kunci naon ning. Jeung na deui atuh da can aya di lembur urang ari eta naon Abah tah? Nya. Tah, kaleng nu aya gambar laukan. Cik, Abah apaan toh? Si Ambu nunjuk kana kaleng buleud nu katempo aya gambar lauk cenah jadinya teh. Ai si Abah ningali kitu pok harita. Tah mun eta mah rada apa kami teh euy. Ti heula teh dibere ku Bapa Lebe nu balik ti kota geuning sarua kawas kieu gambarna. Pangirim anakna teh ata ti kota harita teh. Samut Basani jeung bojona kerecok ngobrol kitu jo teh Jang Ahmad nyampeurkeun anu kakarab balik ngalasuluh ti leuweung. Malahan mah katempo beungitna bari beureum kesang luut laet bangun anu kacida pisan capena. Duh. Aya naon ieu bah? Mun asa rarieu ganeng yo. Cek Jang Ahmad tumanya ka indung jeung bapana. Geuning maneh geus balik mah. Nya baduh. Nembe pisan jo nenging eta di mana? Gaduh anu kitu, bah. Jang Ahmad nanya deui ka bapana, bari jeung nunjuk, calengkeung atuh si Ambu. Ya, bugo ge ieu teh oleh-oleh tuh. Berarti ngali gerakan tuh. Mun sagala aya rupa-rupa jeung araraneh we. Nya. Ambu tapi di mana gaduh anu kitu atuh Bu? Da eta mah tuh kadaharan urang kota jeung kadaharan jelema anu beunghar unggul atuh. Ih, si Ambu mah kelagah gumut jeung nya. Apaan tadi ge ka dieu teh aya Den Darma. Ya, Den Darma ujang ka dieu teh sarta mere oleh-oleh ieu keur urang cenah. Lantaran kamari karek balik di luar kota. Tak kitu tadi teh ngomong nama samalah kahidep oge nanyakeun hayang panggih cenah ngan hanya kaweda manehna can balik ka ieu mah. Ti Den Darma. Ti Den Darma itu
Nya bener ti Den Darmanyaan meni bager eta budak jeung sopan eta budak teh cacakan beungar. Ngeunah nyakal we talina merek jadi minantu ambu eta teh. Jadi piadiun maneh eta teh mah satadina mah tapi bet teh jadi lantaran adi hidupna gede ngasutari eueuh dikeun hapanan. Geus. Ayeuna mah geus sok ngomongkeun deui nu karar itu. Lantaran sok mata jadi nalangsa. Mending oge nya mah sok-sok ka ditu. Ambu, geura kokolakeun tah eta pamere ti si Aden teh. Sata gancang tarimakeun jeung deui karunya anak urang bisi lapareun di ongko apan ti isuk kakara balik ning. Ayo bener. Keun atuh nya ke ambu rek masakeun nya. Mad. Sok burukeun ka ditu. Tah, jeung deui eta abo oge geus lapar dia. Jung atuh si ambu harita nangtung terus meresan oleh-oleh pamere sarta dipernahkeun dina tempatna dibantuan ku Jang Ahmad. Sanggeus sarengsek kebat muru ka dapur terus kuprak-keprak masak nyadiakeun kadaharan keur kulawarga. Lantaran memang harita waktuna geus beuki maju ka sore. Sadengkeun ari Jang Ahmad mah terus sae ngaleos ka pancuran cenah rek mandi bebersih sabab awakna kotor jeung cara poho ku kesang. Kasugri para wargi gancangna ieu carita ayeuna urang kocapkeun bae kaayaan bada magrib. Sanggeus balik ti masjid Jang Ahmad terus guraki rusup ka kamarna. Malahan terus dangdan atuh meuli saringsat make calana pangsi hideung jeung baju kampret warna bulau. Ari sirahna atuh make iket di barangbang semplakeun sok sanajan Jang Ahmad teh kasebut budak ngora zaman harita anu kawilang kaayaanna teh geus leuwih maju. Tapi Jang Ahmad mah beda jeung batur karesepna teh make jeung papakean jiga budak ngora zaman baheula. Parandene kitu Jang Ahmad teh katempona meuni kawas pantes malahan mah tagap jiga-jiga dangdanan saurang tangtungan jawara. Sanggeus sagarupana tarapti terus keluar atuh ti jero kamar. Malah pok amprok haritakeun jeung indung bapana anu keur dariuk dina kursi paduduaan di tengah imah. Kamana euy? Nya ame geus saged kitu. Bah Sanip nanya ke anakna nyanda ka Jang Ahmad. Bade kalemur babakan abdi teh. Bapak. Baru kan ari ka babakan. Aya kaperluan naon? Nya, Jang, rek aya perlu naon? Si ambu ge mairan kana omongan salakina tadi. Ngadenge indung bapana tu manyaki tupok Jang Ahmad harita. Sumun bah. Oge bapak. Oge ambu. Abdi ngabujeng ka ditu teh margi aya peryogi ka Bapak Haji Sobari. Saurna teh abdi ayeuna kedah ka ditu. Tah kitu. Tadi tepang di jalan. Rek naon cenah Jang Haji teh tah? Meni pelanting, meni peting-peting. Duka tuh Pak. Da abdi oge atuh tacan terang. Tacan terang kada maksad nama. Nanging anjeunna teh meuni omat-omatan saurna abdi kedah ka ditu. Sok bae atuh rek nepungan kitu mah. Tapi kahade Jang kudu hati-hatinya di jalan jeung deui kahade. Hidup teh balikna ulah peuting teuing. Naon sababna lancaran bapak teh sok hariwang. Hariwang naon Pak? Saban hidup ya anak abah jeung si Amu adungan hiji-hijina ayeuna mah pan kitu lin. Bah Sanip merepepeling kanu jadi anakna. Sangkan ati-ati komo cenah. Dalu mampahna dina kaayaan alam peuting. Sok bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Mangga bah. Insyaallah sadayana pibojang abah ku abdi daestukeun. Syukur we aya kitu mah tuh reug kan hate kolot teh meureun. Kadejangnya. Nah hidup teu keung apan ayeuna teh di lemur orang teh keur guyur aya jurig hulu-hulu kitu cenah. Nah ai maneh mad teu sieun kuna kitu. Memang laras pisan Bu. Memang laras eta ge di lemur urang teh keur ibur jurig hulu nu kasebut nanging ya insyaallah Bu
Mugi we atuh teu aya nanaon di jalana. Bah Bu, dikantun heula ieu ku abi ieu nya. Eta mah budak. Gagas we kitu mah tadi. Kang poho euy. Mawa bate teh bisi paekeun di jalan. Mangga bah. Cek Jang Ahmad harita. Sanggeus kitu maju atuh Jang Ahmad nangtung terus leos ka dapur gap kana bedog terus ditarikeun dina cangkengna. Sanggeus kitu kadawak deui kana batre anu nangtung dina luhur meja leutik. Sanggeus kawelang rengsema terus amitan deui ka kolotna juru turun ti imah. Kencis we indit leumpang meungat geuning rek ngajugjug ka lembur babakan cenah. Anu tempatna teh tepat di jauh ari sabenerna mah tapi dipisahkeun ku wahangan Cimalak. Jadi kudu muntas heula cenah mun deuk ka lembur babakan teh. Kasubri para wargi can urang tunda heula kaayaan indung bapana Jang Ahmad. Memang kaayaan alam harita di lembur Cibodas sarua jeung peuting kamari we ti sabada wanci magrib kaayaan lembur teh geus sepi jempling. Simpe teh sora anu kadenge salain ti sora sasatoan nu geus ilahar di sada peuting sabab sakabeh pangeusi lembur teh eueuh anu wani ngulampreng. Ngan di jero masjid we atawa masjid anu masih katempo aya jalma teh aya nu keur ngaji aya oge nu keur wiridan bari jeung nungguan mangsa salat Isya. Nincak kana jam 10 peuting di jero lembur aya 2 tangtungan jalma anu keur pating juringkang dinu poe. Lempangna estuning katempo ati-ati pisan. Malahan mah mapai-mapai pipir imah terus kuluan kuliwet ke tempat-tempat anu baruni jeung saruni. Kituna teh bari jeung cudag cedeug terus nitenan kaayaan di gardohrona nu katarana poe. Jikana bae salah saurang oge eueuh anu daek ngaronda dina peuting eta. Yaan urang lembur teh badagung tuh deuleu euy. Di garduh ronda meni poek melakatak-tak juga nama eueuh jelemaan. Kitu ceuk saurang ngomongna ngarewas salaunan ka baladna. Nu saurang deui nu katempo kerara teret mastikeun keamanan di dinya. Ari eta jalma nu duaan teh tayalihan kaum dangu iwati si Gojin jeung si Godeg. Anu harita keur ngulampreng. Malahan mah keur neangan padogeun atawa palingeun. Ari pakeanana sarua hararideng malah beungeutna oge ditutupan ku taregos. Ari jina cangkengna katempo bedog nu pating solegreng. Keur kitu pok si Gojin harita. Bener euy. Poek digaduh ronda teh jigana bae bakal aman bakal aman ya usaha urang duaan ye. Teteh lah bener urang lembur teh anu wani kaluar di imahnya. Lantaran syarihan ku jurig hulu. Gitu cek si Gojin. Harita atuh ngomong ka si Godeg anu harita kenang tuh jauh ujung manehna. Oi, lamun kieu mah hade pisan ye. Situasi jeung kondisi teh urang bakal hasil usaha. Hayu guru lah. Tolila ting macebrek jeung cicing di dieu bisi aya nu nangenan manten. Ya, siap lah ieu tuh. Gancangkan teh ieu lah. Guru, dutu ka ditu jalan euy, ka belah kulon. Cek si Godeg bari jeung nunjuk ka belah kulon. Terus atuh dua anak lalimpang sasalingkaran bari jeung cudag cedeug culang cileung waspada pisan lebah dinya nama. Sabab bisi pasaradog jeung batur cenah. Tapi teteh lah. Kaayaan di jero lembur teh kacida pisan jemplingna. Nya puguh we jadi mata kalaluasa pikeun maraneh nama. Sanggeus aya kana sawatara waktu hilek mengkol ka belah katuhu.
serog ka pelebah kandang nuning Mbah Ewon. Telila bras ka sisi serokan, terus mentasan cukang awi, sanggeus kitu mah lempeng mapai-mapai sisi sawah. Tekung selila duanana geus aranjog ka tukangeun imah. Hiji imah anu tempatna rada nengang ti tatangga anu sejena. Jadi eta imah teh kawilang pangsisina we. Ari anu jadi boga, anu bogana katalahna teh Abah Dayat. Ari bojona katalahna teh Biipah. Nu tayalian indung bapana Jang Usman anu imahna padeukeut jeung Bapak RT di belah kaler. Kusabab geus rumah tangga sarta geus ngabogaan anak, jadi imahna teh misah tina hiji jeung kolotna. Gek. Na bener itu bapana si Usman telin. Cek si Gojin ngaharewos ka si Godeg. Lalaunan pisan teh sirikna bari jeung ditompokeun kana ceuli si Godeg. Pok atuh si Godeg harita. Euy. Moal salah deui ieu. Gogobrog da ieu. Si Godeg ngawalon kana omongan si Gojin tadi. Sarua pating kucuas kacuwi sabab bisi kadenge ku jalma di jero imah. Tapi najan bener-bener oge harita malak alam peuting. Meni meredong si Gojin jeung si Godeg mah jiga geus apal kana eta jalan. Ngadenge omongan si Godeg pok si Gojin harita. Tapi nah bener kamari teh euy maranehna teh geus menang duit kitu Deg. Bener lantaran kamari teh geus ngajual sawah cenah ka Haji Sobari. Urang lembur babakan, malahan mah geus lunas duit oge. Aduh, waktu cukup mangsanya kapan cag para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi beres neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-32 na. Hatur nuhun lo kumaha rupi parhatosanana. Lujeng kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.